نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu guru Al Muslim Politik Hormat, serta rencana saya yang Muslim Politik Cinta. Lalu kemudian payun hari orang sangka berpuji sinar syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, anu Maha Ghafur, anu Maha Parang, terus mabadi nikmat dan rahmat Allah saja. Tahilat junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin anu mulia, nangtungna abdi dia lain dengan sautur nangtung atawa cicing. Abdi bade nepikeun diantara kabogaan judul ngalestarikan budaya Sunda di era modern. Di zaman globalisasi atanapi era modern ieu, budaya dengan gampang bisa melebatkan negara orang kalabat kata Sunda. Upami orang teu hati-hati, budaya Sunda anu abi teh tiasa kageser atanapi leungit. Budaya Sunda sanes dengan saukur basa, tapi oge ngomong kana kasopanan, kesenian sapertos we yang boleh. Tadi Jaiko, angkul bersama saja benar. Namun mulai budaya Sunda lain harina orang kudu ketinggalan zaman, sebaliknya orang kena memanfaatkan teknologi anu zaman ayeuna. Contohna, ngirim konten kreatif dengan bahasa Sunda di media sosial, tetapi ngenalkeun kaulinan tradisional ngaliwatan aplikasi. Hadirin anu mulia, salajengna penting bisa urang menggunakan bahasa Sunda di lingkungan sakola atau sekolah. Ulah era dengan bahasa Sunda anu pernah bahasa lemah bahasa hormat. Begituna, hari orang sesarangan nimbulkeun rasa cinta kana budaya sorangan. Upami sanes urang rek usaha deui, lamun teu aya rek ira hadi. Mun sakitu nu tiasa dipikahatur, hapunten bila aya kalebatan, aya salah anu kaukur, aya basa nu teu karka. Ihdinas shiratal mustaqim.